Gusti Allah tos ngadauh dina Quran tos diwu ari kiamah pakeuh sakabeh gunung raruntuh gunung-gunung talaberakan caah laut kadaratan hancur sakabeh hayawan jalma taya kasadaran ti ayeuna babakalan pikanyaah eta badan saacan datang panggilan tugas asup ka kuburan di dinya makhluk ngagelar karumpul di arah masyar rasa halab-hab jeung lapar cing jarerit cing galewar iwal jalma anu taat anu kersa syukur nikmat nu turut kana amanat ka Gusti Allah nu rahmat pikeun nu dora karipuh awak karasa disipuh ku panon poe nu tujuh teu aya keur nyalu di dinya ngadaragoan buku anu panghisaban mariksa amal-amalan ngarepkeun kasalamatan Gusti Allah marentahkeun terus buku diaurkeun diparilihan ku anjeun padahal buku apaleun buku datangna sorangan sabab apal kadunungan dibukakeun ku sorangan ditempok kaduhungan karasana tehna langsa emut sakabehna dosa hayang tobat geus teu bisa iwal nandangan panyiksa ari siksa di akhirat leuwih ripuh ti sakarat moal aya anu kuat karasa saurat-urat saterusna bakal nyorang nyaeta marentas cukang nu kalintang leuwang seukeut alah batan pedang rupa-rupana tingkahna kumaha eta amalna aya anu kusirahna nu tara sujud tadina aya anu kawas kilat aya oge anu lumpat nu bener maca sadat nu tara ninggalkeun salat pikeun nu tara ibadah bakal lempang na ku wajah nu
Nusok palsu dina sumpah ngerasa sieun jeung susah aya oge nu ngorondang dina mentas eta cukang nu teu bener mayar hutang salatna sok belang-belang ari anu kawas kilat pikeun utara maksiat rikat dina waktu salat tiap waktu teu kaliwat cukang nu kalintang panjang seukeut alah batan pedang leutikna moal kabayang kumaha amal di urang biwir teu bisa nyaritangan panangan anu meta suku dua saksi nyata urang rek kumaha peta harta banda teu manfaat anak teu mere syafaat jalma iman anu taat anu ku Allah dirahmat jalma linglung nareangan kacida abreng-abrengan nyalahkeun diri sorangan